Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur baraya kumaha cara lagi dalam biasa ieu dinten Kemisnya, tos dinten Kemis deui anjing tos Jumaah deui wae enak kaping 16 mangita nya. Kumaha dulur kondisi kayaan di imah masing-masing ya. Cenah mah kamari aya berita bahwa Sumedang teh arek di Jawa Barat gitu, arek di non Ciga Jakarta teh terus PSBB teh nya mun salama pembatasan sosialnya secara besar-besaran gitu. Telepat mah tah kumaha lur geus siap can lur mah hanya bingung oge komentarina gitu. Namun gitu aduh sebenarnya sih hari saya pribadi mah siap-siap wae nya asapo goa itu nganana itu segala lagunya ini asapo goa itu nganana gitu orang teh namun memang gitu kan otomatis nya cicing di imah teh bener-bener cicing ya mah teu meunang kumaha deui gitu. Tapi kan orang cicing di imah teh da orang teh lain robot teh jelema orang teh maunya ya se jelema kan butuh dahareun, butuh hiburan, butuh naon karena hiburan banyak orang bisa mau tekar sorangan istilah namanya kumaha bisa orang ngehibur diri gitu ngagawe naon ya naon. Tapi kan masalah pangan ieu tah masalahna teh salah kebutuhan dasar gitu kan beuteung teh kebutuhan dasar le tah eta pemenuhanna kumaha kan kudu dipenuhi oge atuh. Nah eta kan matak jadi omongan teh masalah beuteung gitu lamun beuteung geus teu dijamin wah geus mah bisa ngajamin keamananna ka dituna gitu. Jeung nya geuningan kanyahoan katingali teh ayeuna memang saya ningali dina Facebooknya di daerah mana Ciamis tamun salah mah tadi teh. Geus saya bantuan gitu kan nya sembako lah gitu beas jeung bahan-bahan nya sembako utama lah gitu modal minyak gitu gula. Tah alhamdulillahnya tos aya nu kaya tapi ka urang mah pan acan geuningannya padahal mah nya non memang urang ge karasa pisan dampakna nya harga mulai naik da barang-barang mulai areueuh lamun nanyakeun ka mana barangna da emang eueuh nu nganteuran cenah kan dan lain sebagainya gitu. Jeung hanya pertanyaan mah berenang siap tuh sih orang teh lamun dikitukeun gitu. Sebenarnya siap tuh siapnya dah memang kumaha tuh orang urenan pemilihnya kudu nurut urenan ka anjuran pemerintah. Tapi nya eta teh kan orang teh kudu eta lah intina mah da urang teh kudu aya dahar nya istilah kebutuhan dasar lah dahareun gitu dahar pemenuhan beuteung gitu kumaha eta jalan keluarna. Nah lamun misalkan anu boga tabungan mah ureunan ngeunahnya nya alah ureunan jang hirup sabulan 2 bulan mah nya ku ngirit teh mah bisa lah gitu. Nah lamun nu kerjana harian gitu lamun misalkan teu gawe nya teu dahar teh eta kamari ningali dina ieu geuningan lur dina non di LC gitu mun teu salah mah ibu-ibu gitu curhat anu memang terpaksa dagang gitu dagang naon nya dagang pakaian gitu naon nya walaupun dengan naonnya dengan risiko dan memang gitu ya kumaha mereka ceurik pan nyaritakeun oge ada cenah ureunan di imah ge kumaha atuh barudak teu bisa dahar teu bisa naon ayeuna nya kapaksa we urang kudu dagang gitu walaupun resikona gede dan kumaha atuh. Tah dina palbadinya mah emang benernya ayeuna misalkan di imah cicing nurut teu ka mana-mana gara ureunan lapar ureunan nya istilahna dina bahasa kasarna mah di imah paeh di luar paeh gitu nya mendingan di luar paeh ge urang dina raga merjuangkeun keluarga urang kitu tah. Tah urang mirisnya jadi buah si malakama istilahna mah bingung kitu salah kieu salah. Nah sementara dengan pemerintah sigana teh can siap gitu bingungna teh pandidinya nya urang kan kumaha duruk nyalahkeun pemerintah urang ge teu bisa da kumaha tuh. Memang gitu keayaanana nah memang iya benar-benar mahanya jeung kan sektor iya teh nya sektor non ekonomi teh kan
lobanya mana nu dagang ieu nu dagang itu untuk anu ieu nya hampir semuanya geus hampir nyeureun 60% mah geus turun gitu eta na teh perputaran uangna teh geus talamun ekonomi geus kitu kaayaanana kondisina ngepek kanu lain kabeh ngaberebet kabeh ieu teh gitu. Tah ureunan kumaha nya saya kira bingung komentarina gitu dek nyalahkeun itu da ureunan lain solusina dek silih salahkeun ge da lain eta solusina gitu ku ayeuna mah solusina nya kudu bebarengan kumaha carana menghadapi ieu kondisi gitu ya pemerintahna nya masyarakatna nya pemangku jabatanna pemangku pemerintahan kebijakan dan sapoeuna gitu tah da menurut saya mah da teu miskin-miskin teuing kasaan mah negara teh nya beunghar negara teh kitu da aya ureunan aya duit mah ngan urang fokus heula entong fokus heula kanu masalah nu lain-lain gitu geus fokus ka dieu we heula gitu kumaha carana urang melewati masalah ieu geus fokus ka dieu kayak urang ieu geus beres mah nya tinggal urang ieu deui mah teh mikiran deui hal lain kitu nya ai sarana abdi gitu jalma leutik gitu ka masyarakat ka pemimpin negara gitu ka pemimpin orang-orang geus sama kamikiran nu aneh-aneh nu lain-lain ieu we heula fokuskeun lah kumaha carana supaya ieu bisa ditanggulangi dengan nya cepat gitu nya tong sampai ka berlarut-larut lalu memang kudu caricing di mah sok tapi kumaha carana dah memang masyarakat kan kudu boga naonnya boga kebutuhan lah gitu kumaha pemenuhanana gitu urangnya lurnya biasalah isuk-isuk curhat heula gitu udah emang kumaha tuh lamun teu dicurhatkeun bahaya lu bisa jadi penyakit jadi kudu diomongkeun we kitu nya ureunan dulu sadayana ge urang nya ngarasa lah ureunan heueuh nya lur euy udah kitu we nya urang sama-sama ngadoa we namanya memang aduh kumaha tuh ngadoa mudah-mudahan ieu buru-buru iyalah buru-buru berlalu gitu geus capek lur capek jeung lila mah sedih ngabayangkeunana aduh kaayaan urang-urang kumaha ieu keuangan geus mulai menipis gitu tah geus ripuh we pokona mah lieur we kitu tah nya mudah-mudahan lah urang ieu cepet-cepet angeus lah gitu urang ngadoa we gitu ka Gusti Nu Maha Suci ya Gusti teh kumaha atuh kitu cing radi angeuskeun lah kitu nya lur nya nuhun tos ngadangukeun ieu ieuna ini mudah-mudahan sehat lah sadayana bingung lah komen geus kieu teh nyulurnya nuhun lur. Wassalamualaikum warahmatullahi